Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring pun Natasha Amanda tina program Warta Sunda. Mangga urang sakseni warta selengkapna. Kareta anjlok nomor K2473 rute Manggarai Bukit Duri Lumangsung di antara stasiun Manggaran Sudirman. Rebo tanggal 10 Maret 2022 hiji sekitar jam 15.16 warga Indonesia Barat. Akibatna sajumlah perjalanan kaganggu kereta relasi Bogor ka Tanah Abang jeung Jatinegara kitu oge sabaikna pikeun sementara waktu teu bisa dilakukeun. Kareta relasi Bogor jeung Bekasi menuju ka Jakarta sabagian ngan ukur bisa dioperasikeun tepi Manggarai jeung sabagian tetep bisa dilanjutkeun perjalanan nepi ka Jakarta kota. Pikeun nu ngagunakeun jasa anu embung nanggoan bisa ngagunakeun tiket di loket stasiun jeung dipenta ngagunakeun model transportasi lain. Cuk Humas PT KZK Evo Hirunisa ngalewatan keterangan nu ditarima tim redaksi koran Radar Bogor. Manehna oge menta panumpang merhatikeun kaselamatan sewang-sewangan jeung deui henteu maksakeun naik kereta lamun geus pinuh. Lamun geus pinuh mangga ngadagoan kereta anu salanjutna. Pamiarsa pun sakitu anu dipike hatur program Warta Sunda dinten ayeuna simkuring pun Natasha Amanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.